Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Keur carita nyuksruk tentang sifat barengna Allah jeung urang. Dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese. Dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese. Sebab ieu mah endek mindahkeun rasa. Tina rasa budak pindah ka rasa dewasa. Ti rasa dewasa pindah ka rasa tua. Ti rasa tua pindah ka modar. Kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngora bae bloon. Bloon. Jadi eta teh tidak tahu diri ngaran. Ieu padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat, rarasaan teh preman. Bloon. Ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai. Tapi teu boga rasa kiai, rarasaan mah nyana teh preman deui lah. Atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai. Nu lain polisi boga perasaan polisi. Nu lain abri boga perasaan abri. Terkutuk. Terkutuk jadi. Nu lain kiai ngarasa jadi kiai, nu lain wali ngarasa wali. Bloon. Jeung kanyahoan bae. Tuajen kukumaha ge kuanyahoan. Ajeun teuing nyana ngaku wali, ngaku noreka, tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak. Kanyahoan bae. Ta ieu mah deuk mindahkeun rasa, kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah. Pangkat karasulan teu bisa dikasab. Pangkat kanabian teu bisa dikasab. Tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab. Urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula. Oga anak awewe nikahkeun. Jadi wali mujbir. Hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab, diusaha ialah wali. Lamun geus datang ka pangkat wali, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di dunia leuwih-leuwih di akhirat. Eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah. Kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk. Lamun urang kuari lumpat menuju imah bupati gampang. Maka rekomendasi atawa telepon aya wauh mah perjalananna deuk naik sepeda, naik motor, naik mobil asalnya ho alamatna. Dekat imah bupati berangkat bisa. Make aturan birokrasi ngaranna. Dekat Allah meleuwih-leuwih make carana. Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang.
lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang berangkat make kostum anu layak dek kapanggih jeung bupati layak dek kapanggih jeung gubernur leuwih-leuwih jeung presiden ka Allah mah nu dek ditinggalkeunna lain lembur tapi lamun dek menuju Allah nu ditinggalkeunana dunia nu ditinggalkeunna makhluk kok nu ditinggalkeun nafsu nu ditinggalkeunna setan cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah urang lelumpangan ka mana-mana ka gunung ka leuweung tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul nu batek kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate ninggalkeun nu tadi mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh ngaji maksudna moal kajen ku kumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula masantren ge lain masantren modern salap masantren salap ge nu kiaina lain di Golkar pancada kiai kudu masantren be atuh padek ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan ente renung coba ente renungkeun sakedeung ketika jelema sakola masuk SD, SMP, SMA tujuanana dunia jauh ke Allah ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah lain keur carita urusan perbandingan ilmiah urusan makrifat ieu mah ente sakola di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ka kiamat moal jadi wali tanggung jawab moal bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia beusi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah beusi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sumut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya na bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep baik didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nya na make ilmu salaf henteu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyada geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salapina nah kuari renungkeun sae ti keula coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali ngising di dinya mau bisa jadi gubernur hayang pondok bambu Mas Andre ada di situ jadi presiden komo tapi jadi santri geus mulai aya di lingkungan wali wah cenah kiai kos kitu dengegan atuh ku cilisia sia mah sok wah-wahan bae emang sia mah dasarna ka aing keur gaji ilmu kawalian ekstrim geus kawalian mantak loba nu teu sanggup
boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bae teu sanggup. Ieu ge geus sabaraha ye nu malundur ti majelis ieu ya. Aya loh cenah teu kieu menyareekanan aing bae momal ngaji. Aya nu kitu. Aya nu kajen mah cenah disareekanan ya yang nyahoba teh aya nu ka situ. Aya nu kajen yang asal hadir bae lah cenah ngadengikeun aya nu kitu. Aing ngalaksanakeun mah marwal ieu. Ese mah kumaha gitu. Ieu asal nyahoba heula asal nyaho. Seseorang masantren diantarkeun ku bapakna datang ke pondok pesantren cicing perang di pondok teh perang ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik baceurik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana ande tolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon maneh eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja keur naon sakola aing maksudna sakola dunia aka ditunai ngajeng di bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah aing dunia ninggalkeun akur motif nu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeuseum kudu sorangan mantap di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial ka aing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dah beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dahar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya nacan diseusean nu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling deui paling ge bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pala teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual iya aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah wah sia guriling we kurang diputer we aing nenden rokok tapi eueuh ku aing sial
bebe jatuh aing teu kapuyang nangan rokok jasa gitu dan di jandela atuh sugan teh mah mal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus beres paling gak diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu paling deui gue eta kan sakur hiburan naon santri mah kitu hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing di tukangan aing we aing aya ngasaan rokok sering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan sut panteungeunna henteu ngarokok di tungguan gitu mah atuh teu geunah jangan ngarokok manungeunna maksud cada Habib Rojak sut begitu di tungguan kos gitu mah teu geunah bangun bae kulantaran nya geus kita pe ya atuh ya geus sokot geus beres sapotong sering sapotong rokok santri eta kos itu pokoknya mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung. Ah, gas. Kueri mulai ngaji Amil Jurumiyah. Tanya, sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah. Ijazah di mana? Kiai na gitu bogaeun. Ijazah di mana? Nu mere ijazah atuh ti Gusti Bae mah. Mulai. Tujuan geus mulya jasa. Tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai, hayang jadi ustad, tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas ternyata ulah yang jadi usada yang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun awalna mah supaya jadi kiai cek bapana supaya jadi ustad supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu masalah geus tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas ulain kitu horeng mas antren mah ngaji be adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus mulai geus setengah wali tanyana teh setengah wali ya Allah mulai kuari kejaran-kejaran ilmu Amil Jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba nartib dan lain sebagainya kuari ngahartikeun yaqulu imriti alpiyah ngajilah Johar Maknun Mantek mulai ngaji fikih Fathul Muin Fathul Wahab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya naon maksudna hayang ijazah teh naon dia ngagali ilmu Allah piwalian geus mulai aya kuari geus mampu geus mampu ieu maca geus mampu ngahartikeun geus mampu maham geus mampu nyana geus ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun ieu mubtada ieu khobar setiap mubtada kudu aya khobar setiap fiil kudu aya fa'il setiap syarat kudu aya jawab mulai di dia ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah ieu teh juz'iyah ieu teh qadiyah teh qadiyah kuliah ieu teh qadiyah juz'iyah dijadikeunlah kurang kieu lah cara nyokot hukum ieu teh kalimat umum ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna ieu teh aya al-tarif kieu lah caritana ieu teh aya bahasa lauk mun aya bahasa lauk kieu lah ieu teh mun aya bahasa laula kieu lah mun aya bahasa laula ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama geus tanda-tandana geus diayakeun jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa kapanggih kos kieu horeng Jamul Jawamena kos kieu horeng Goyatul Usul natak pinter nyana teh waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus maksudnya coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai perjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat mulai kuari ku guruna dibeat
bener ya ndeka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak teh gitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal ke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hade sia ka khidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang mungkin bae zahirna ieu mah mungkin bae ngawuruk ngajar zahir tapi hiji Allah mangga berangkat didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia makhluk nafsu jeung setan karena urang mencan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalana mulai di pasar kemis langsung ka Terep di Terep langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa Badang mampir-mampir. Ieu ge deuk Allah, sing hade dunia, sing hade makhluk, sing hade nafsu, sing hade setan. Siap. Berangkat jana ka Allah. Perjalanan aya Golkar mampir. Kiai, ieu mah doana ti Pak Kiai. Maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah Kiai butuh naon ieu butuh kendaraan geus pokona mah mio embung mio hayang Avanza gede teuing atuh Kiai teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di Avanza magol sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyang nyana illallah Avanza magol di dinya. Jadi wusulna lain ilallah ila Avanza. Kos gitulah deka Allah. Magolah di Golkar, magolah di Avanza, magolah di Fortuner, magolahnya di P3, magolah di naon gara? Ngomong atuh sia. Magol. Ieu mah Golkar henteu, Avanza henteu, kot mulus. Aya rangda jahe nggak SMS kajana masyaallah kula mah pokona mah kieu bae Kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran Kiai ge jelema lain jurig ajunyana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara waduh jadilah dikawin kunyana endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe ya gangguan karena tuh ya jadi gangguan deka Allah teh mungkin baik ku baju mungkin baik ku sepeda mungkin baik ku motor kercerita dunia mungkin baik ku mobil kuari makhluk mungkin baik di jero hate teh aya pamajikan mungkin baik di jero hate aya anak mungkin baik di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal wusul ilallah.
mulai kuari nafsu kade nafsu urang salat urang kudu boga pikiran hawa nafsu kade salat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu jilain pagawean atah dek jadi wali teh mulai zikir hawa nafsu apa teh ku nafsu talain sia zikir berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain berangkat urang ngariung hawa nafsu lain ngaji hawa nafsu lain lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu ujub di jina bakalna jeung aya ria awas sing hade tah na ieu kuari urang merangan hawa nafsu mun dahar hawa nafsu lain selalu terus ditafakuran ku urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain dek dahar hawa nafsu ta lain dek sare hawa nafsu ta lain wah terus-terusan ketika urang ngedeng dina anggel ieu make anggel ku nafsu ta lain ketika urang di kasur ku nafsu ta lain wah Masya Allah atuh lain lalaga lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh hese gasa Masya Allah nginum ketika orang nginum ieu nafsu apa lain ya Allah ya Rabbi urang mapan anggal teu cukup hiji anggal hiji pedek teh 2 3 yang disuku hiji dicangkeng hiji budak raja kuang-kuang meweh tah mah nafsu iyalah mulai setan ngagoda urang teu nyaho ieu teh setan mana lain ketika urang geus belajar bakal jaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa tibatan urang deuk ka Bandung urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang geus bae langsung ka Bandung tetapi ketika deuk ka Allah Masya Allah karim ulah aya di jero hate dunia makhluk ngemantak lamun aya jelema norekat suluk boga HP jawabanna pokoknya asal kieu boga HP wah cenah kieu mah nya kitu bae pokokna sebab HP mah jaringan makhluk sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk hiji bae Allah dia tuh kumaha lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu nage teu meunang ayeuna kaifa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri gatuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali jadi cenah teh kiai mah mun teu maksud jadi wali aing mah keur carita deuk jadi wali goblok meureun sia mah ye ai sia tuh ulah sok haju totololan ieu mah keur carita deuk jadi wali ulah sok aju cenah kula mah teu maksud dia jadi wali atuh geus itu maksud mah atuh sia geus atuh bisa perlu boga sarung HP atuh sia mana sih ieu babut endek aju boga HP eueuh ti ditu mun kiai basi kae boga HP deuk usul ilallah bohong tama bohongna ge TK 0 besar tama mal bisa kajentingnya na mama kajentingnya na buya kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus nyawa sia godag bopam gede-gede na bakul ngaranna godag tetep moal jadi wali kajian zikirna muter bae ge moal sebab naon ieu tah ulah mampir deuk ka Allah teu meunang mampir di HP teu meunang mampir di TV teu meunang mampir di dunia teu meunang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir dan atuh kumaha sia kumaha sia atuh sia zahir bae ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir dan batin mah henteu aduh Allah sia bisa mah ngan sia ulah ngabohong atuh jadi wali babari bener jelema jadi wali dumadak ilmu kawalian ge aya guru da mikeun ka saha ieu nu endek nu siap mikeun ka sa guruna mah geus siap mere guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha
titah ulah boga HP bae geus teu kuateun titah ulah geus teu kuateun masyaallah nah guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanana magol di dinya ketika aya polisi aya pejabat kemudian urang cinta kana jabatanana magol di dinya ketika urang aya dina jaringan urang cinta kana jaringan eta lantaran aya kamangpaatan magol di dinya ketika urang asup ka partai magol di partai moal usul ilallah kuari dibersihan dunia terus eueuh nu dipake akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajma hubbi wa hubad dunya bi qalbin wahid selama jelema cinta kana dunia cinta ka Allah bohong selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk cinta Allah bohong selama nyana bergerak sesuai ejeng nafsuna cinta Allah bohong ngan kabeh kan kos kitu ngaranna keur suluk berarti kudu perang mujahadah disebutna merangan nafsu riyadhah jadi kudu di riyadhahan mantap loba ka Cirebon riyadhah balik ti ditu ngahikmat lain riyadhah eta tama riyadhah jurig riyadhah cenah di ditu di mana di Cirebon di Jawa Tengah di Jawa Timur weh tama riyadhah hikmat tama ngajauhan ka Allah hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli nah ieu mente mulai nyingrai terus lalaunan tergantung kecerdasanana dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia henteu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia sapertina urang keur liwat dunia ngawean ka urang teu nyilek-nyilek aca mantep kan aya dunia mah noelan ka urang teh jahe noelan kunaon cek jahe teh lain kos gitu dipegang hayang mah itu teh pangaranna nyantel teh henteu jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun masa kos gitu di luar jalur tama tuh kos gitu mah diheueuhkeun eta teh ngan boga maksud geus ulah loba omong lantaran titah urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan lantaran ieu encan jadi sorangan we ka Gusti Allah mumprung ka Gusti Allah geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu dunia eueuh di jero hate kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu tentu capek mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu riyadhahna mujahadahna wah lain lalagaan memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas celi. Lain usia nu aing. Celisia teh nu aing bisa ngadenge teh ku aing bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sieun geus ka Allah irung eta irung teh pake napas sing hade napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain sia pergunakan ku sia pakai zikir ka aing sia ngambean oksigen menghisap oksigen ngambe nu seungit nu teu seungit makhluk aing teh kabeh ge sesengitan babauan jeung sajabana ciptaan aing irung nang aing siana ge nang aing awas ulah dipergunakeun sageunahna mulai ngerenyet hate terus kasungut terus kaleungeun terus ka beuteung terus kabeh teguran-teguran ti Gusti Allah lantaran urangna tadina riyadhah mujahadah beurang jeung peuting mulai Allah mere tek
mer rasa bareng jeung Allah. Ketika orang lempang tanaga teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah. Ketika neuleu trek dedeulean teh menang Allah, kice peureum menang Allah. Nu kadeuleu ge makhluk Allah. Gerak-gerak nanaon kadeuleu nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah. Atuh aing teh bareng jeung Allah. Ti mata, ti ceuli, ti irung. Ieu lah ma'iyah. Nek nyaritakeun ma'iyah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana setiap awak-awakan naon nu kunyana dipigawe di usaha Allah kan nu ngurus. Tatadina mah teu boga rasa asa urang bae lantaran aya pengakuan mata nu aing cili nu aing tanaga nu aing gagah nu aing kabisa nu aing jauh jeung Gusti Allah. Ketika urang teh suluk kuari mah eueuh dunia, eueuh makhluk, eueuh nafsu, eueuh setan, aya rasa al-qaim ala kulli nafsin mimma kasabat, lain urayan rasa. Ai kuari mah kan urang urayan oja heueuh nya. Urang diuk ngadiukeun Allah, urang nangtungkeun Allah, urang gawe ngagawekeun Allah. Ja Allah ma ta'malun. Naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun. Naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alun lima yurid. Jadang Allah ngan urayan ku ari mah rasa. Diatur geus lantaran sieun ar-raqibah kulli syai anu neuleukeun serta setiap perkara wal hadir ba kulli syai. Hadir serta naon bae beserta. Nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia sebab mata sia nu aing dideuleukeun ku aing nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia. Aing nyaho kana denge sia nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing nu merdu nu teu merdu eta teh suara makhluk aing baik ti manusia maupun ti hewan-hewan nu lain sing hade eta ceuli teh lain nu sia nu aing. Aing nyaho kana denge sia-sia keur ngadengekeun naon ngadengekeun musik ngadengekeun suara naon eta teh kade eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia sadar urang nang Allah mulai ti Allah ku Allah ka Allah minallah billah ilallah eta teh lain urayan rasa lengkah teh ti Allah ku Allah ka Allah kicep ti Allah ku Allah ka Allah benge ti Allah ku Allah ka Allah kabeh ge ti Allah ku Allah ka Allah. Lain urayan rasa mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus rasa jeung Allah bae hate bersih jasa mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asati Allah ku Allah ka Allah eueuh duniaan eueuh makhlukan fakushifa dibere mukasyafah ku Allah jang naon ngahibur walina lantaran sia beurang jeung peuting per detik per menit per jam teu eureun-eureun sia ka aing kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing terus bae lumpat sia ka aing. Aya dunia ku sia disingraikeun, aya makhluk ku sia disingraikeun, pan aing nyaho cek Allah. Berarti sia lumpat ka aing suluk teh, ieu dibahasakeun lumpat. Sia teh ka aing berarti terus-terusan beurang jeung peuting, maka Quran, maka zikir, maka sholawat, maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing, ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan, ku sia teu ditolelir. Aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan babarengan jeung sajabana eta ke pandang aing panti aing ku aing ka aing atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana nah ku ari ka dieu geus cicing di lawang aing sia ku ari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah cek aing geus nyaos ya geus aya di lawang. Tah, ketika orang namu ka hiji imah, orang geus aya di lawang, tinggal salam doang. Assalamualaikum. Assalam.
Aduh, geus kadenge sorana Ibu ID buka mancan. Geus indah jasa ngadenge suara Sarwiti, masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Aduh, sebeuh padahal di jalan teu dahar. Sebeuh ngadenge suara Sarwiti. Antosan sakedak. Aduh. Abdi bade bersolek heula. Waduh, masyaallah. Ya Karim, indah jasa. Tekebel kontrak. Aduh, dibuka lawang lah. Mangga calik, ya Allah, ya Rabbi. Di jero imah nangis disadiakeun makanan-makanan, minuman-minuman. Wih, segala rupa. Tetep urang embung. Hayang bersanding. Hayang nyekel cinggir bae. Eta jeruk eueuh naonan. Anggur eueuh naonan. Sagala rupa eusi imah eueuh naonan. Teu hayang sebab tadina ge teu dimaksud. Nu dimaksudna ge nyana. Nyaos sia nyana. Ige sarua geus datang tatetek di pintu Allah. Tinggal dibukakeun bae lawang teh, dimukasyafakeun ku Gusti Allah teh teu hayang Gusti. Abdi deuk naonan dimukasyafakeun, dibere karomah teu hayang Gusti. Atuh abdi naonan make jeung dibere karomah. Ai kitu si hayang naon? Ka Gusti abdi mah. Tuh, kan beda jeung ilmu cisoka. Ilmu cisoka mah wirid dia ku sia. Hayo geura. Tuh, tak coba make peso. Tuh kan, hebat kan. Eta kan istidraj ngaranna. Wali teu hayang. Ketika dibere mukasyafa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah. Urang mah pan kuari hayang dimukasyafakeun. Hayang amat Gusti. Urang mah jauh hijab teh antara urang jeung Allah. Dibere karomah ih abdi Gusti mah teu. Boro-boro karomah jeung mukasyafa. Andai kata Gusti mere sorga ge mah jam teu hayang. Ai kitu sih hayang naon cek Gusti pan ieu sorga tah embung abdi mah embung. Hayang naon? Hayang nu nyieun sorga. Masyaallah. Eta ge disuguhan ku Sarwiti. Naon ieu? Ieu teh kue cincin teu hayang. Ieu bolong, hayang lain bolong nu eta. Hayang bolong nu itu. Ya Allah, ya Rabbi. Teu hayang dibere kue, dibere bolu, embung. Sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek Sarwiti. Naha teh cek Sarwiti. Hayang nu nyieunna ieu mah. Lah, kos kitu mah lumrah. Henteu memeh ka nu nyieunna hormati heula. Aya soal penghormatan mangga atuh. Toel ku urang bolu kue cincin. Ieu ge sarua mukasyafa ke penghormatan ti Gusti. Saresna teu hayang abdi. Teu hayang di muka ngan penghormatan, urang bersyukur ka Gusti Allah. Sekedar penghormatan ti Gusti Allah, teu maksud mukasyafah, teu maksud karomah, teu maksud surga, hiji be Allah. Na al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqib ma kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari. Asa bareng bae jeung Allah. Itu bisa dicaritakeun tama sebab perasaan moal bisa diuraikan kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa. Kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya na abeh ditiru ku nu endeup. Kok Imam Qushairi ngabukukeun nyana supaya nu endeup bisa nurutan. Kok Tuan Syabdul Qadir ngabukukeun abeh nu endeup sok geura kos kieu lah. Perjalanan ilmu Allah kawalian kieu yeuh siala menuturkeun dibukukeun ku nyana carana kieu bakal datang carana kieu bakal datang eta mangan sakadar ngabukukeun teh abeh nu endeup bisa nuturkeun sakitu doang. Adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah ieu mah sakadar perjalanan tuh jadilah Minhajul Abidin tuh jadilah Ihya tuh jadilah Hikam Syai'atullah beusi endeup tuturkeun ku maneh. Adapun nu ngajadikeun Gusti Allah maka amanat kabeh ge boga guru teu bisa teu boga guru di mana-mana jelema ibadah ka Allah ti mimiti syariat naik kana tariqah naik berhakikat
ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja nu asli mah lain belusukan, lain gubernur Ahok, lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli naraja mah wali. Sebab nu ngaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula. Negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah. Hayang kaluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno di dinya, aya Bung Hatta di dinya. Perjuangan aya Imam Bonjol, aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini, jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera sang saka merah putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapana, anu ngagulimpang bapa kolot, anu ngagulimpang pemajikan, anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil, anu pamajikanana we ceelian, anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal, tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah, iya nu dipencitan, anu susuna digodot, eta tebusan sebuah kemerdekaan. Nu kuari diaresian kunyana, teu pernah membaca sejarah, menang capek luar biasa, nyana merubah kedaulatan. Anu tadina kedaulatan rakyat, kuari kedaulatan sieta, kedaulatan sieta, kedaulatan sieta. Nah, iyalah. Eta mah negara, eta mah sabodo, ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri. Mimiti orang teu merdeka ku dunia, diutar-atur ku dunia, harus berangkat pagi pulang sore. Hanya sebuah dunia. Naik turun jabatan, kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu ge hanya sebuah dunia. Ternyata orang dibudakeun duku dunia. Sedengkeun jakang jeung Nabi manaropa dunia tarokaha, jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun. Sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung satogalak. Sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat, sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat, sahasi jelema nu teu singa teu lumpat. Kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat besi diterkam, tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia. Padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang, tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat, asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha,
jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia. Urang mah ngudag dunia. Berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab urang kan dunia di teangan. Nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia. Minimal dunia nu aya urang gunakeun bake ibadah ka Gusti Allah. Tuh bupati keterkam ku dunia, tuh gubernur keterkam ku dunia, tuh DPR keterkam ku dunia, tuh MPR keterkam ku dunia, tuh berbagai manusia-manusia nu jadi big boss, bos dan lain sebagainya eta teh keur keterkam ku dunia. Di mana dunia yang dituturkan cek nyana puncak yuk, cek nyana Bali yuk, cek nyana ke luar negeri yuk, beli eta masuk hotel yuk, urang meuli yuk, jajan yuk, dunia keterkam nyana ku dunia. Eta mah nyana mah keterkam ku dunia sebab dunia na aya urang mah ngudag dunia na eueuh. Adena jadi teu katerekam. Nah ieu lamun kiai ngudag-ngudag dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerekam ku Golkar. Kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerekam ku PD. Nya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa. Bagi ipis iman dilengitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerekam nyana nu kamari mah asar aya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo. Kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerekam. Nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh. Waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah. Kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk mah moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat. Ketika urang robah di alam jeung dicawat berarti urang can merdeka. Merdekakeun diri urang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah. Kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka. Ku urang kuari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan. Setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin. Maka urang nganyahokeun la setan nu kos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana. Barang dideuleu-deuleu orang setan mah buukna panjang. Mentak lamun bukna panjang berarti eta setan. Nomor kaduana anu gendut. Eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan. Geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan. Aduh. Ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan. Wow. Tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api. Aya jelema panjang buukna, kemudian cicing bae. Ternyata barang diteliti, ditanya beungeut marah mai. Padahal buukna mah panjang maka levis. Ternyata horenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus. Masyaallah.
aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang baik. Jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah, lah cenah aing moal dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong bae. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun urang geus datang ka hakikat mah aya kanikmatan sebab urang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Mamuman Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat moal kitu. Aing ieu dihirupan nage ku Allah, ruh aing ditiupkeun nage ku Allah, sementara ruh aing geus waweuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya, alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna. Roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang berarti nya geus waweuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus waweuheun ieu jeung Gusti Allah. Geus atuh nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, nu ngagerakeun Allah, nu nyicingkeun Allah. Kabeh Allah, aing lempang nang Allah, datang ka masjid nang Allah, nangtung di dinya nang Allah. Waktuna jam sakitu pas berarti salat zuhur berarti atuh geus bete kudu salat Allahu akbar hakikat diusoli-usoli ge eta teh maksudna mendeuk salat zuhur sementara jelema anu berhakikat bang geus wauheun qalbuna hadir jeung Allah nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi maka hadir Allah di jero hate. Dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah, geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah. Geraknya gerak Allah, cicingna cicing Allah, deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun maka wujudlah. Maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah. Geus kun nyana kun Allah. Nu mantak hayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah. Hayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calo 5.000 tanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha. Anu Mang Zaid atuh geus ditanyakeun mah. Hi lain. Bos dek beuri teh henteu engko ditagih nanyakeun goblok. Entek sing ade jeung bos mah tuh. Tanyakeun tatana saha aju ukur urang mah nanyakeun ngukur geus. Endeu ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus. Aju kunaon tuh? Ieu nu sabaraha dibelina? Sanut meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur. Aduh, puyeng aing. Diteluh bisa ta bos dah.
Lah ye urang lamun nyaritakeun alam tadi digeserkeun basa etik tah urang ge nyayang oge ngan ulah naon nu mantak ulah ieu kan ngajina umum mantak bari lalagaan ge urang mun ngaji kos ge serius atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk wah cek pamajikan kunaon ieu kunaon jadi kieu tas ngaji pokoknya mah bakal ngahakekat urang bakal ngahakekat mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina sebab can wayah urangna teu masantren aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel jadi pondokna mah nyaeta teh kos kitu ye pancen kiai sok sombong sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna Pansa Paris salembar aya coretan 2 lembar eueuh salembar aya 2 lembar itu mencatan da eta kos kitu berarti sia teu istiqomah eta atuh ai kitu onam sia sok aju ka aing teh jeneng kiai sok sombong lain sombong deuleu kitab sia malah tafsir Munir sia ka mana eueuh di kumaha dijual pakai nganjang tuh kan tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh mantak lamun urang ngaguru ka guru mursyid ngeunaheun bakalna sebab naon cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan saeutik bae tadi tah atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah ketika nu eta geus dipiceun bray ngagebray ieu teh eueuh tabir eueuh halang jih atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat harti teu make syariat teu usul jeung Allah jangan salat tagalinnya anak Allah mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu eueuh Jenar ge Allah Allah ka dieu eueuh Allah ge Jenar eta hese sudah manunggaling kaula Gusti bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah sasar teh urang ngomong kos gitu emang teh sasar atuh sasar sebab naon urang mah muhdasah urang mah hadis Allah mah godim masa ngahiji nu godim jeung nu hadis nah di dieu nu urang khawatir ieu kan menceritakeun perasaan eta menceritakeun wujud kidam baqau maqala bal hadis kiamun eta mah sakadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqau muqalafatun lillawadisi kembang lisan nama jai tauhid nama lain eta nyulusupna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teh kudu subuh bae cak kabeh berojak mah kapan maunya aja atuh emangnya mah beuki nu muka hasyafah cenah. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mantak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia, makhluk, nafsu, setan. Maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang.
Rasul manggis maksum langsungnya nama jeung Allah bayana naon maka lantaran Rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun Rasul maksum lamun wali mahfuz ketika orang bisa kitu ngalengitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae Allah mapib jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah ba nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah tu geus jadi tu nama teh Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikatna mah tu geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeun anak aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari teresep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan ku nyana dicek ku nyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem kita nangza jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat tinggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lasa karung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang kaluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh ceuk dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek diheula supaya saceuk syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis teu bisa dijual belikeun petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikeun sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya Haju aing bere atuh Gusti teu naon cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah ta nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh
los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tan nu ngasup-ngasupkeun geus bayar tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli terima ngajual ayo mah lain teh aing mere teh kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak ye you know ye ye di karungan ye teh kotok waduh aing butuh karung aing mah teh aing meuli karung ieu sabareuti teh karung ieu karung ieu teh kotok sepona teh teh kotok teh aing butuh karung teh sabareuti teh karung 4.000 cek cenah ieu salembar he geus atuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotok nama los jang sia leuwih mantap kan cak aja bener oge ieu ye tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi meuli tah mah mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbah tah mah karung meunang kula meuli karung 100 karung sakarungna 4.000 eta teh kotokna los can sia teh bogana padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah mah sia kajen ngomong ka kaler ge kieu ge sia butuh teh kotok bloon sadajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok cak ahli hakikat lah gas teberes tuh kan kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram mbungeun nya nama kos kitu ye ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina aing mah geus datang ka Arash boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malamun aya jelema nyaritakeun saksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun heula mah ke proposal ka pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pamarentah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak ceknya teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh jah urang teh agapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun jah halal baik-baik halal proposal ka pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun kali hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun dek diulah dek dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pamarentah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana nu khusus salatna cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok pendopo khusus tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge ngan ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka ki podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing protes kajen kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai
eta maksudna lain husu enak kos kitu tah. Aju orang datang dari diundang ku camat. Aju berkatna leutik. Camat pelit. Aju berkatna gede. Bau pantes bae gede ge camat ieu. Dikira husuna. Nya moal bisa bensin kos kitu. Jadi kajenteun ngaler ngidul ngetan ngulon geus sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna. Nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya. Nang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah. Tuturkeun ku sia ahli hakikat. Modar bisa sia. Ayo. Moal gaudah gali hakikat mah. Ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram, emang kunaon? Atuh jadi oleh dalil lagi, atuh leg-leg ku sia dalil. Ngaji naon sia? Atul Muin. Ngaji naon sia? Fathul Wahab. Raudhah, Iqna, leg-leg ku sia. Ai kiai naon kitabna? Arash. Oh, budak. Geus-geus-geus tah. Atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa. Mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena, geus eueuh akobahan. Nu mantak, ieu mantak di dieu. Berarti nu mantak cicing di jero majelis, berarti ngaji kajen hukum age teu kudu niatan. Nu mantak mau piring, pasti endek dahar kajen hukum age. Nu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum. Nu mantak nangtung di hareup sop, berarti bener salat teu kudu usoli-usoli. Jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli, sarua jeung dek nginum nyokot gelas. Niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas. Jeung deui lamun panas teuing dek di lambon makin nu tiis abe sedeng. Cak pamajikan ka urang kagerogol yuk. Niat palempang sorangan. Teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh, terbelenggulah ente ku hakikat. Ku syariat kitu terbelenggu ku syariat. Capek ente ibadah make syariat. Coba make hakikat mantep jasa. Geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bae dicemplak siap berarti. Henteu kudu, "Mama siap enggak sih?" Capek tah ngomong kos kitu mah. "Mama siap kan?" "Atuh siap mama juga." "Udah buka celananya belum?" "Oh, udah." "Buka dulu dong." Angel sama kos kitu mah. Atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres. Aduh, jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah. Teu kudu pupulepan palipid-palipidan. Nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat. Nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae. Ketika dinu loba jelema mau sok hakikatan padahal geus datang, tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae. Sanajan sakali waktu mah kanyahoan. Poho meureun nyana. Tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae. Sebab naon engke berbeda. Nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda. Naon sebabna? Berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kang mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam jarang. Sebab naon? Aya terbelenggu. Ai imam mah pan eueuh. Ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam. Sia mah udah jadi imam. Geus dikontrak ye ku aing mimbar. Datang ka aing paeh bloon teh jelema. Guys, panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti. Bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan. Cara miceunanna ya dituntun ku guru. Nu mantek teu bisa lamun guru. Oh nya, roh urang geus wauheun jeung Allah. Nu mantek teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan. Maka urang piceunana tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan. Sa anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah. Tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf
nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikatku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieu lah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam salam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial amat ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana suka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu lah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak saeutik turun ya Allah nu mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab.